cabang iman nomor ke-18 teh ya, ngagungkeun Quran. Ngagungkeun Quran, ngamulyakeun Quran. Urang teh diwajibkeun kudu ngagungkeun ngamulyakeun sakabeh anu diagungkeun ku Gusti Allah. Salah satu anu diagungkeun ku Gusti Allah taala teh nyaeta ngagungkeun Al-Qur'anul Karim ya. Carana ngagungkeun Al-Qur'an di dieu aya sababaraha rupa. Carana nomor kahiji tekadkeun heula bahwa Quran itu adalah kitab agung gitu. Ya, tekadkeun heula. Ulah dianggap remeh, ulah dianggap enteng. Ya. Satu. Sabab diturunkeun Al-Qur'an sakumaha anu geus diterangkeun ya dina saat Lailatul Qadar ya. Quran diturunkeun tina Lauhul Mahfuz ya dina tahap kahiji ya. Satu hurufna digogotong ku 70.000 malaikat. Satu huruf. Berarti lain aksara-aksara biasa. 70.000 lamun bae alif lam mim 3 huruf berarti sabaraha 210.000 para malaikat ngagotong eta huruf alif lam mim. Itulah keagungan Al-Qur'an. Oke, kedua ya cara ngagungkeun Al-Qur'an meskipun menang maca Quran bari teu boga wudu menang teu doraka maca Quran teu boga wudu macana wungkul tanpa dicabak. Da aya Fatihah anu wajib anu dosa lamun kana Quran lamun dicabak teu boga wudu teh eta baru dosa. Jadi ari maca Quran maca berarti hanya digolontangkeun kuleta tanpa dicabak Quran, tanpa dibawa Quran. Dosa henteu menang boga ganjaran apa geus diterangkeun. Lamun urang maca Quran dina salat otomatis dina salat mah boga naon? Boga wudu kan? Salatna bari nangtung. Mangka satu huruf Quran anu dibaca mangka ganjaranana adalah 100 poin. Satu huruf. Jadi lamun alif lam mim dina salat dibacana berarti 300 huruf. Qul huwallahu ahad tinggal bilang qaf lam gitu. Dina salat ya lamun salatna bari diuk eta teh salatna nu bari nangtung. Maca Quran pasti ngaranna salat tetep meskipun bari diuk itu boga naon? Boga wudu. Mangka ganjaranana satu huruf 50 poin. Setengahna kan salat bari diuk ganjaranna setengahna salat nu bari nangtung. Mun mampu nangtung salatna bari diuk gitu. Ya eta mah anger anu teu mampu diuk ya anu teu mampu nangtung ya salat bari diuk karana naon pangna diuk karana teu mampu eta mah anger teu dikurangi 100 we. Ieu mah anu dikurangi 50% anu kaduga mun nangtung teh. Kan kuring mah da salat surat mah meunang bari naon? Bari diuk. Nah, dekul salat na bari diuk maca Fatihah. Maca kulhu satu hurufna adalah 50 poin. Ya. Tuh ayeuna maca Quran henteu salat
boga wudu ya eta mah ganjaranna 25 poin ya teu salat tapi boga naon boga wudu ayeuna teu salat teu boga wudu tapi maca Quran bari teu boga wudu menang tetap boga poinna 10 poin manjabil hasanati falahu asyru amsalihha. Jadi upah standar, upah minimum UMR, upah minimum regional anger we aya bari maca Quran teu boga naon, teu boga wudu, ya boga sabaraha? Boga 10%, boga 10 poin. Cuman meskipun ayeuna ya menang maca Quran jeung geus boga ganjaran bari teu boga wudu tanda ngagungkeun hek di mana rek maca Quran teh kudu boga naon heula wudu heula. Itu adalah salah satu bentuk ngagungkeun Al-Qur'an. Dua katilu. Nah, jadi ieu ngagungkeun teh aya anu sifatna teh sunat, aya nu sifatna teh naon wajib. Ya. Nu tadi sifatna sunat boga wudu meskipun menang maca Quran teu boga naon teu boga wudu ya. Aya deui nu sifatna teh adalah wajib. Nu sifatna wajib nomor katilu adalah ulah wani nyabak kana Quran kecuali kudu boga naon. Nah, sakumaha nu geus populer apal sadaya nyabak Quran teh kudu boga wudu. Termasuk Quran, termasuk jilidna Quran, termasuk Quran lain ukur tulisanana kertas nu bodasna oge pedah eueuh naonan eueuh tulisan eta termasuk naon termasuk Quran. Meskipun ayeuna teu dihijikeun teu dihususkeun Quran teh Qur'anna nu dicitak andai kata ditulis dina papan najan tulisan saayat dina papan dina dinding ditulis ya dina tihang ditulis ya ingat nyabakna kudu boga naon kudu boga wudu ditulis dina kalender ya nyabakna kudu boga wudu ditulis dina HP. Hati-hati. Ayeuna Quran geus aya di mana? Geus dina HP. Selama ieu muncul huruf naonana, huruf Al-Qur'anna mangka wajib nyekel HP, mawa HP boga wudu. Dosa besar. Nyekel HP ya nu muncul naonana, nu di-download dibuka ya begitu dibuka bray baca kajeun dina HP dina papan saayat wajib naon wajib boga wudu. Cuman bedana antara Quran anu khusus dibukukeun jeung bedana tulisan Quran anu bercecer henteu dibukukeun. Ari nu bercecer mah nu wajib boga wudu teh adalah lebah tulisanana wungkul. Ditulis dina tihang nu aya tulisanana teh eta nu haram dicabak teu boga wudu. Adapun tihang nu eueuh tulisanana mah teu naon. Adapun lamun dibukukeun eta mah meskipun kosong lebah nu kosongna eueuh naon? Eueuh aksarana. Da eta mah kabeh geus kagebud ku ngaran naon atuh? Quran. Ari eta mah nu ditulis dina tihang dalin Quran tihang teu. Jadi tihang mah teu wajib dinaon teu wajib boga wudu ngan nu aya tulisan Quran ta eta dina Al-Manak pun kitu sarua. Nah nu mata ku aya kitu hati-hati kira-kira teu bisa ngajagana kitu kira-kira teu bisa ngahormatna jeung ngagungkeunana kade ulah sok tulis Quran di mana trepna
Ya, termasuk tulis Al-Qur'an dina surat onangan. Ya, bisa keur ngabedakeun mana Quran jeung lain dina waktu nulisnya eta niatna si penulis. Di mana si penulis waktu nulisna niatna nulis naon? Al-Qur'an, maka jadilah saat itu hukum naon? Hukum Quran. Di mana si penulis henteu niat nulis Quran, nulis doa ieu mah. Ya, ngan doa adalah doa-doa nu memang kebenaran aya dina naon? Rabbana atina atau bismillahirrahmanirrahim atau alhamdulillahirabbil alamin can jadi Quran. Can jadi hukum Quran. Dina arti anu wajib kudu boga naon teh? Kudu boga wudu teh. Ya. Tah, itu salah satu bentuk naon? Ngagungkeun. Ya. Hati-hati ayeuna neuneun bismillahirrahmanirrahim dina rantang ibu-ibu tah. Jadi dina rantang koneng nu balik ti Mekah teh lu mending saagul. Lamun sok ayeuna balik ti Mekah oleh-olehna rantang naon? Koneng anu dina eta rantang teh ditulis naon? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Eta bismillah dipake wadah tumis. Ya. Hati-hati ibu-ibu kadem ya bae kasaraya. Ibu-ibu urang Cigonewah tah kitu. Urang Burujul tah nu kitu teh. Urang Cibodas tah nu kitu teh. Urang Jelegong we. Kadem ya HP. Naon sabab dapang na bisa nyebutkeun gitu kenyataan yo nu ngaririm sangu ka usum mulut, usum tiluna, usum tujuhna atawa riungan eta rantang. Eta teh rantang nanti ilik-ilik. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lain pengagungan tapi ngaranna pelecehan terhadap Al-Qur'anul Karim. Lamun sok dina jero hate maka tamah aya niat jelas. Itu jelas netral keluar tina agama Islam syahadat teuing. Ya, lamun dina jero hate aya niat naon? Pelecehan. Eueuh niat pelecehan mah eueuh ngan eta mah iseng we jeung asa uluh di dinya eta mah dosa besar. Ya. Kami apa? Mun bisa pupus. Nah, nu teu bisa cenah dipupusna. Ya, atuh mupusna ulah ku cai. Daya para di pemupus. Ya, geuningan teh hese kapeung-kapeung mah nu ku minyak bensin. Aya deui anu dipupusna teh ku spiritus. Malah aya anu dipupus bisa dipupusna ku kayu putih, tapi gesek picel ya kan kadengke cenah ya pamupusan Al-Qur'an apakah ku cai pamupusan Al-Qur'an apakah ku minyak bensin apakah ku kayu putih pamupusan Al-Qur'an hati-hati kan dihandap diterangkeun da nyaeta salah satuna ya wa alla yusabba gosalatuhu ala kanasatin pamupusanna ulah dialungkeun kana wadah runtah euy caina ulah dikucurkeun kana kalomeran cai etana kudu dikumaha kudu dijaga itu tanda penghormatan pengagungan kana naon Al-Qur'anul Karim namatak tong asa meni asa pangakangna pangeuceunna lamun nyieun surat onangan lamun make bismillahirrahmanirrahim tuluy dihanapna teh make aya
mun onangan nikah di dinya teh surat Ar-Rum ayat sakitu wa min ayatihi an khalaqakum duh muni asana teh naon dimimitian ku bismillahirrahmanirrahim tuluy ditungtungan ku ayat naon Al-Qur'an ari pek teh ditamahan pangajeng-ngajengna teh mama ajengan anu abuya anu kiai anu eta pangajeng-ngajengna puluh luar biasa. Eta we ada surat onangan nanti harga nanti hiji teh 100.000. Surat onangan unggul. Ari pek teh ditungtungan disadiakeun hiburan dangdutan. Ari anu ngajeng-ngajengna saha? Oh, eta mah pelecehan atuh. Pelecehan gitu. Kade mi HP ka sararea, mi HP. Di mana-mana anu hararajat nu dek hararajat andai kata cuma dek hajat nyunatan ngawinkeun ya tuluy nyeun surat onangan dah hayang berwibawa sok menta ka aa teh nyieunkeun widi cenah dicantumkeun ya namana ya teu nanaon tapi ingat ya ditungtungna mihampe ulah aya pangajeng-ngajeng anu disediakan hiburan dangdutan atau jaipongan kade anu kira-kira edek nararabeuh jaipongan anu erek kira-kira nararabeuh dangdutan atawa nu kira-kira erek nabeuh organ tunggal minimal da ayeuna mah tuh nyeri hate lamun jatuhna beuh gontung. Kajeun jual sawah, kajeun jual tanah, mangkaning ieu teh anak awewe teh cikalna. Atawa mangkaning ieu teh anak teh bungsu ngeprukeun tai kanyut. Jadi lamun teu nanggap dangdut teh asa teu naon? Asa teu rame, asa teu sampurna. Kade mihampe ka sararea. Ya eukeur kana doraka mah teu kudu dimodalan. Komo make jeung ngagadekeun sawah. Dek ngamodalan naon? Dek ngamodalan doraka, doraka mah teu kudu dimodalan. Ya, da dengan sendiri na teu dimodalan oge. Tah, miampe ka sarareanya tulisan Quran. Salah satu bentuk ngagungkeun Al-Qur'an. Andai kata tebenang eta si tulisan Al-Qur'an teh dihapus. Ya, dina rantang teh. Mangka tong dipake. Tuna we dina pajangan. Hormat eta mah rantang nu kudu dihormati. Nah, cuma rantang diteuneun dina di luhur. Aing mah lain neuneun rantang di luhur. Tah neuneun bismillah. Ya, silebejaan. Andai kata manggih tulisan-tulisan bismillah, tulisan nama-nama Allah, nama-nama junjunan, nama-nama nabi, nama-nama wali, jalma-jalma dudi muliakeun diagungkeun ku Gusti Allah taala kade cokot. Ya, tuluy mun aya kotor sok kibringkeun ka kotorna. Ya perlu dikumbah. Pindahkeun tina tempat anu hina kana tempat anu naon? Kana tempat nu mulia, minimal sok gantungkeun, minimal tuna di luhur. Kade ya surat onangan nu aya bismillahan ulah diasupkeun kana wadah sampah. Ulah dihijikeun ejeung tempat-tempat sapatu. Jadi kudu seleksi, kudu selektif. Hal pisahkeun soekeun atuh euy. Piceun tah eta nama surat onangan nama bismillahna naon. Sok tah eta teh ibadah. Tah ibadah teh kitu. Lain salat wae. Tuna dina tempat anu terhormat. Sajelema ayeuna anu ngangkat hiji huruf. Dah
nu aya nama-nama nu agung apa Al-Qur'an, apakah ayeuna nabi, apakah ayeuna wali, apakah ulama, ya tuluy diangkat mangka Allah bakal ngangkat karena derajat manehana nangke di akhirat. Sajelema anu wani-wani tah nyepelekeun kana ayat-ayat, huruf-huruf, nama-nama jelema anu dimuliakeun ku Gusti Allah geus minang. Meskipun di alam dunya na luhur kota gede, dunya hurung nangtung siang lembang. Datang ka kubur mah itu adalah nu disebutkeun dihinakeun ku Gusti Allah teh eta. Nu wani ngahinakeun kanu diagungkeun ku Gusti. Tak kitu. Ya, nu nama-nama. Matak di mana KWC, teu ulah sok mawa. Mun aya Ali, kade. Nu dina Ali teh aya jenengan Nabi. Tah aya bismillah, aya nama orang agung. Ulah dibawa ka mana? Ulah dibawa ka WC. Awewe mihampe dain teu meuni asa uluh teh lamun make kongkorong. Anu eta kongkorong teh gagantelna teh nama saha? Nama Allah. Alus di satu sisi. Ya, tapi ingat di mana maneh ayeuna erek kacai, wayana kudu kumaha? Kudu dilaan. Neundeun kongkorongna ulah di mana wae. Jaga, lain ngajaga emasna, lain ngajaga kongkorongna. Tapi ngagungkeun naonana? Nama Allah. Lain setiap huruf Arab tuh. Huruf Arab mah pek wae teu naon dirarajet kumaha dek didiukan dek ditincakan huruf Arab mah gitu. Ieu mah adalah huruf Al-Qur'an, huruf nama-nama jalma-jalma anu diagungkeun ku Gusti Allah. Sebab anu teu nyaho mah kepeung-kapeung kan. Ya, asal huruf Arab wae dianggap naon? Dianggap Quran. Di satu sisi memang halus, sabenerna kudu kitu. Kernu bodoh, kernu awam teu bisa ngabedakeun antara ieu teh huruf Arab polos jeung antara huruf Arab Al-Qur'an atau huruf Arab ilmu, apakah huruf Arab kitab. Kernu awama geus we panggih jeung huruf Arab di mana wae. Naon? Angkat. Hormat. Meskipun eta huruf Arab teh padahal nyaritakeun dina suratna teh Ahmadi maling bawang. Ya, Mama Miryahu. Ya, maksudna mah jang Ahmad di malang bawang. Mama merenya ho, kulantaran huruf Arabna gundul jadi Miryahu. Mimi ajuru, Mimi ngajuru. Ngan hurufna ku huruf naon? Kulantaran teu nyaho aing mah teu nyaho Mama Miryahu jeung teu nyaho naon pokona huruf naon. Oh, ieu diganyar eta amal soleh teh. Keur nu bodoh. Nah, menang sote, ieu mah da lain huruf Arab Quran ieu mah. Nah, huruf Arab biasa ieu mah. Da, nu kitu menang mun nyaho. Ari teu nyaho, wayahna sakabeh nu huruf Arab geus aing mah geus. Nah, eta termasuk amal naon? Amal soleh. Salah satu bentuk ngagungkeun Al-Qur'an teh da kulantaran Al-Qur'an hurufna huruf Arab nya ngagungkeun kana huruf naon? Ngagungkeun kana huruf Arab. Hati-hati Al-Qur'anul Karim. Di mana rek ngaji ya wa ayyastaka kamari geus dibaca alusna nyikat gigi heula. Haram hukumna maca Al-Qur'an bari dina honto ayat tai pinang. Tai teri samal tarasi anu can nyikat gigi. Ya. Naon sababna? Apan alat nu dipake ngucapkeun Al-Qur'an teh ayana dina letah, ayana dina naon? Dina huntu ari huntu. Nah naon aya najis apa?
Ya, meskipun najis eta andai kata dihampura dina bab dahar, dihampura sote. Dari kana Al-Qur'an mah penghormatan. Ya, teu meunang maca Qur'an, teu sopan maca Qur'an. Tas ngadahar nu bau-bau, nu ngadahar jengkol, nu ngadahar peuteuy, miabe. Ya, di mana erek maca Quran? Di mana erek sholat? Sabab sholat erek maca Fatihah. Maca Fatihah teh naon? Quran. Salat maca surat. Surat teh naon? Quran. Ya, mangka kudu nyikat heula. Ya. Teu sopan jelema. Belegug jelema. Maca Quran bari sungutna naon? Lalaki nu sok udud. Ya, di mana rek maca naon? Maca Quran. Kakemu heula. Pan ngaji ya teh. Kenyaritakeun wa'adzim. Tadi dihanap nyaeta ngagungkeun azim kalamar rabb. Ngagungkeun kana dawuhan Gusti. Salah satu bentuk ngagungkeun teh nutos udud, nutos ngadahar jengkol, nutos ngadahar peuteuy kudu kakemu heula. Di mana erek ngaji maca naon? Maca Quran. Ya. Mantulus ke Quran teh lain dek ngabelaan. Lain kitu Quran teh dek ngabelaan lain. Ngabelaan sote kerja jalma nu ngagungkeun kana Al-Qur'an. Ai kerja jalma nu ngahinakeun mah kana Al-Qur'an, ya. Kan Qur'an teh disebutna hujjatun laka jeung hujjatun alaika. Aya Qur'an teh mang meunangkeun urang nu macana. Ya, jeung deui aya anu bakal ngadakwa ka urang. Kanu macana, di mana macana kitu. Ya, teu naon heula, teu ngosok heula gigi. Wa yastaga. Wa yatakhallala. Ya, bila perlu nyehil heula, picenan heula. Nyehil heula. Di mana rek maca naon? Al-Qur'anul Karim. Ya. Jeung nangtungna diukna maca Quran ya sing sopan meskipun teu doraka ieu mah ngaranna pasunatan. Nu tadi mah kana aya nu wajib, ieu teh aya anu naon? Anu mun nangtung sing bener nangtungna. Lamun seug diuk sing bener naonana diukna ulah maca Quran bari nangeuy gado. Nangeuy gado mah teu bari maca Quran oge alus henteu. Ya, nangeuy gado teu maca Quran alus henteu. Henteu euy. Komo maca Quran bari naon? Bari nangeuy gado. Sok sanajan teu doraka. Ngan eta ngaranna teu naon? Ngaranna teu sopan, teu aya rasa penghormatan. Ya, kana Al-Qur'anul Karim. Sedengkeun sakumaha nu geus diterangkeun bahwa itu rasa penghormatan dan pengagungan itu adalah nomor satu. Nomor satu. Ya. Samemeh parentahan. Malah kapeng-kapeng kan parentahan jadi nomor 2 daripada naon? Daripada pengagungan. Ya, daripada penghormatan. Ya contohnageun jungjunan ngawagel begitu sumping anjeunna kan sahabat ngararadeg kan dawuhan jungjunan ya entong nararangtung tah eta teh panyare tah aing ngaran nganyare kudu digugu kan ya tapi nu alus lain ngagugu lebah di zaman nu alus teh naon ngabadegong tah ari ngagugu mah turut taat, tumut, ari ngabadegong mah lebahdinya adalah rasa naon? Penghormatan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu anjeunna dipiwarang imaman.
salat subuh geus diterangkeun. Ya, Abu Bakar jadi imam. Kersan tuh, padahal eta teh parentah. Ai parentah Nabi atau parentah Rasul. Saliwatan memang kudu dikumaha, kudu dilaksanakan. Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq jalma nu paling mulia di dunia jeung malaikat oge selain dari Nabi, ya paling mulia. Anjeunna lebah dinya nama ngabedegong. Jadi aya ngabedegong naon halus daripada naon taat. Cara MTB di Jatisari umumna para ajengan ustadna jeung para jemaahna berdegong. Naon sababna badegong cegah kieu mihape ka sararea jamaah-jamaah ya dina MTB ka para ustad ya entong ngaribet-ribet maneh, entong ngariweuh-riweuh maneh jeung tuluy bingung susah nepi ka akhirna jadi ngahalangan kana acara pengajian. Abdi teh lain teu hayang pengajian MTB teh kan abdi teh aya keur nyuguhan, teu aya keur ngamplokan ajengan ujung sajabana tah ceuk akademi HP. Entong jadi pikiran eta ningang we aya dahareun sedekah tah cai silakan eueuh sararea ge leuwih ngadondahar diniatan ge kan kabeneran eta mah cara anu ngaji ka Senen sararea ge kadondahar dia teh lain kan kulantaran aya dahareun nya di dieu naon dahar tah dibejakeun ceuk mi HP tong sok jadi hambatan ya. Tapi urang Jatisari mah bardegong kabeh. Kumaha bardegong teh unggal pangajian MTB ya, muncit domba. Unggal pengajian, sakitu dicarek kok. Jeung cegaan tong make mikirkeun amplop keur mubalik apa ieu mah da urang sararea. Ustad anger nu ngahadiranna mengaji Ujang jeung ustad termasuk antara kurang tina 1,5 juta amplopna teh ceuk AA bardegong satu tah beda jeung Gajah Mekar mah pararaat bener nagara rugu ceuk AA mihape tong sok ngariweuh-riweuh maneh ya nah PT-nyaan ya tong mikirkeun amplok keur AA nepi ka ayeuna ti Gajah Mekar mah can aya amplok taat bener mesin eueuh ge cai andai kata aku jalan terus nganukur mampuna seperti nyaan bener tararaan. Alhamdulillah termasuk desa Jelgong MTB alhamdulillah tararaat ngagarugu tinggal bae kepikir lebah dinya alus nu bedegong alus anu ngagugu gitu alhamdulillah ayeuna mah nungtut berdegong Gajah Mekar nungtut berdegong nama Jelgong kamari poe Ahad alhamdulillah ngabedegong alhamdulillah bae ka berdegong gitu ari kana alus mah mana nu alus kajen ngabedegong ya mana nu kurang alus kajen jigah naon jigah taat cekolot mah nu gerungan adab lanyap kitu teh ari bahasa lemes euy sumuhun kulan tapi eusina teh adalah ngategenakeun teh gitu tah kitunya jadi kana Al-Qur'an ge gitu agungkeun Al-Qur'anul Karim kudu naon heula nyusur heula tuluy ayeuna meskipun meunang maca Qur'an bari ngagoler tapi alusna maca Qur'an teh bari naon mun diuk sing puguh diukna lamun nangtung sing anceg nangtungna malah alusna mah dek maca Quran teh dangdan heula
wa ayyal bisa siabat tajammul dangdan heula sok make baju anu bersih baju nu alus ari ieu mah teu dangdan teh nepi ka kajeun ngamodal sarimit da bade kana uleman lamun kana uleman saha uluman jelema euy uluman jelema karunya ka jelema kajurunya ka jelema jelema wae dihormati ari Allah dek maca Quran naon ieu ya dek ngahormat saha ngahormat Gusti Allah mukna anu geus bau tengi geus bau tengi mukna subhanallah baju anu geus lecek tah urang teh teu nyaho jadi samarukna teh tasawuf teh rudin anu sagala tatamalan tasawuf teh samarukna juhud teh kitu jadi juhud teh muknana anu geus sararoek muknana anu geus bararau naon tengi bajuna anu geus lalapuk ya ai tempo kana onangan maneh belaan ngamodal heula nu kitu juhud nu kitu tasawuf lain dan matak alusna mah dek maca Quran teh naon ngagining heula dangdan aing hayang boga baju teh baju alus keur naon keur maca Quran aing keur naon keur salat aing mah teh teu naon eta lain dunya teh gitu ya satuluina wa ayyastaqbilal qiblah alusna maca Quran teh lamun nyorangan ngarep ngiblat mun nyorangan ya ngarep ngiblat ya sok sanajan teu ngarep qiblat ge teu naon eta oge ya ngan lamun loba batur kumaha sikon loba batur mangarium ya jadi ngaranna ngarium kapeng-kapeng ngarep ngiblat kapeng-kapeng teu ngarep ngiblat ya gas oke saus alusna ngagungkeun Al-Qur'an teh wa ayyatamadmadu kullama tanakha di mana-mana eukeur maca Qur'an ngareuhak karena aya naon karena aya reuhak anu perlu dikaluarkeun ngareuhak tah di mana rek maca deui teh alus teh nginum heula kakemu heula alah nya datang ka ditu ge pantesnya tak para ulama para aulia pantes datang ka kuburna datang ka akhiratna teh da jika kitu atuh dah penghormatanna kana Al-Qur'anul Karim ya malah salah satu bentuk penghormatan di mana-mana huai ya keur maca Quran andai kata tulu eureun heula entok ditulikeun ngaheuy bari maca andai kata wa ayyum sika anil qiraat idza tasa'ab ya eureun heula penghormatan kana naon kana Al-Qur'an oke maca Quran ya ulah sampai ngadurungdung ti paparekos kulantan hayang tamat Yasin 3 balik ya Yasin udah maca Quran ti paparekos mana panjangna panang pondokna mana naonan ya kade aya sote meunang maca Quran rusuh teu doraka nyaeta maca Quran anu anger makhrajna anger ulah leungit hak jeung ho teh hak leutik jeung hak gede teh tasdidna kudu anger panjangna kudu anger sesuai oke ya jadi cara kieu ngaput di mana dikenorkeun jeung ngaput di mana digancangkeun kitu anger aya aturanana dikenorkeun sakitu euy engke carangna meureun sakitu deui begitu dicepetkeun cepet tapi anger dah panjangna sekian persen anu disebutkeun mad tabi'i 2 alif
anu disebutkeun ayeuna mad lazim anu 3 alif anu 2 alif setengah anu 1 alif jeung sajabana gitu kan eta anger nu matak para ulama aya nu dipaparinan karomat ku Gusti Allah taala maca Quran bisa sapoe ya 70 tamatan sapoe 70 tamatan ya Allah kumaha maca Quran cek urang berenang tipe parekos ya tipe henteu anger itu adalah karomat tina ngagungkeun Al-Qur'anul Karim. Lamun kira-kira urang ayeuna maca Quran teu bener ya makhrajna teu bener tajwidna rusuh teu puguh entong diniatan maca Quran sabab hukumna doraka sudah ieu mah diniatan ngadoa lain ngadoa mah teu doraka ya maca Fatihah dirusuhkeun ge ieu mah dek ngadoa we ngan lamun niat maca Quran lain ya kayak bisa kapangi beda na ngadoa jeung niat ngadoa jeung beda na maca Quran keur awewe nu kotoran lamun niat na maca Quran kumaha dosa lamun niat na maca doa teu naon Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar rabbana innaka man tudkhilin nar gitu teu doraka ya lamun maca Quran naon ti paparekos ya tong niat maca naon maca Quran tapi niatna naon atau niatna teh diajar abdi mah diajar maca Quran ngapa bener Quran kulantaran teu bisa we nya diajar ya aing ngaranna diajar malahan ayeuna bujeng-bujeng maka jeung wakaf ya wakaf wajib wakaf jaiz bismillah oge dirakrak diajar mah be sin jaer bis mim alif lam tas jaer mi lam jabar la ha jaer hi bismillah diajar ini aja mantap alhamdulillah dirakrak teu naon tapi niat naon niat lamun ngahaja-haja niat maca naon Al-Qur'an naudzubillahi min dzalik kemal kapanggih deui mukjizatna teh moal kapanggih nah satuluina oge tah mun bisa ieu mah wa ayyu adiya likulli harfin haqqahu jauheun eta mah ngaranna kelasna kelas kakap mun bisa sampai bisa nyumponan setiap hak setiap huruf itu aya hak ada hati-hati acan bahasa Quran ya matang anggeus kelas terima daek oge maca Quran geus naon geus untung kitu we lumayan naon anu didawuhkeun ku junjunan memang al-mahiru fil Quran jelema anu mahir maca Quran ya maka pantes ma'al kiramil barrah ke bakal dikumpulkeun jeung jelema nu leluhur jeung jelema nu aragung nu maca Quran anu naon mahir wa man qara'al Quran jelema anu maca Quran wa yatata'u maca Quran teh bari gagegong ya gitu ya tututak ya bari gagegong cek urang mah wa huwa alaihi syaqun anu karasa kumanehanna teh maca Quran teh karasana kumaha berat ripuh falahu ajroni nu kitu bakal dibere 2 buruhan hiji buruhan maca Quran 2 buruhan capek enggak gegok teh burukan teh capek tak capek teh di kumaha di buruhan keur kelas terima eta nu matak niatna naon diajar teu naon enggak gegok
kan lamun ngajak ngahaja-haja dekul dek maca naon teh dek maca Quran maca naon maca Yasin ya lain niat doa doraka lamun teu bener ieu mah lain ngahiras maca Yasin nah kumaha ieu teh aya pangabutuh ya hayang payu dagang atau hayang disalametkeun atau hayang kumaha we gitu ieu mah dekul we niatna niat naon niat doa ngagunakeun ku ayat-ayat naon Quran nu kitu teu doraka tak kudu jeli we kudu pinter ya jeung meh apa deui salah satuna wa alla yatrukas sahifah mansuratan ulah diantep Al-Qur'an sina bacecer lamaranana modalan ya barokah ti pintu jawab barokah ti pintu hari TV sok ditunda dihandap atau meuli rak make rak bener TV wae make naon make rak sepatu wae make naon rak andai kata sepatu mah teu make rak oge teu naon nah ari kana Quran tara ngamodal jadi pikiran meuli naon meuli rak enggeus aya dina pikiran enggeus aya dina pikiran ya aya dina benak hayang ngarakan naon Al-Qur'an enggeus aya lamun aya alhamdulillah termasuk duit teh dipake eta boga rezeki dipake ibadah teh eta ari meuli TV jeung ngarakan TV eta teh ibadah lain ari Quran kakarek ieu ge naon rehal mun geus asa pangnaonana geus asa pangagangna make rehal ngamodal duitna bakal naon jadi ibadah kabeh ya da dipake naon ngagungkeun Al-Qur'anul Karim andai kata di imah tekung singa modal neundeun Quran make bantal atuh make bantal sok kan ingat bantalna ulah anu kadah diran make ieu naon sarung bantal ya ulah neuneun Al-Qur'an sajajar jeung bujur dituna di handap maka aya taikeun Al-Qur'an ya teu saeutik ya Al-Qur'an tempo maca Qur'an dituna di mana di handap sajajar jeung bujur itu ada termasuk mungkin sok sanajan tempi kana murtad ya mungkin sok sanajan teu nepi kana haram karena teu aya rasa ngahinakeun tapi saeutikna nu kitu adalah teu sopan mawana Al-Quran miape ulah dijingcing dikumaha ditangkep ya dikumaha bae dituna dikumaha suhun heg warahkeun lamun urang ayeuna di lembur jadi ustad jadi ustadah tuluy ngawurukan Al-Quran tak kitu warahkeun heg di modalan arudunan nyieun naon rehal tuluy ka barudak ya ajarkeun di mana cara nyokotna, di mana cara mawakna, di mana cara nunakna. Sebab ti budak keneng kan lamun geus jadi biasa kete euy teu geunaheun euy. Teu geunaheun lamun segaina ningali Quran dituna di mana teh. Dihandap tapi lamun segaina biasa ti awal nabrak bukangan teh kitu we nepi ka aki-aki ge. Ya teu aya rasa naon, teu aya rasa takdim. Ya, miape ulah sok nyieun tutunjuk. Ya, ku kertas lamaran Al-Qur'an ditilep-tilep. Tilep tutunjuk. Nauzubillahi min dzalik. Da ayeuna mah minimal sok aya tutunjukna. Ya, komo ayeuna mah geus maksimal. Geus aya dihususkeun ya. Ayeuna mah sagala aya tah. Dina online di Borma teh khusus paranti naon tutunjuk
ulah wani-wani neun benda-benda dina luhureun Al-Qur'an atau dina kitab-kitab syara. Masih kene loba katingali neun kacamata dituna dina luhureun Qur'an. Ya, neun kacamata dituna dina luhureun kitab. Itu termasuk pelecehan. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati. Hati-hati Al-Qur'anul Karim. Andai kata aya Al-Qur'an anu geus teu bisa dijaga, anu geus teu bisa diraksa karena geus naon? Geus aut-autan karena geus naon? Geus sulit ngajagana. Kumpulkeun teu naon. Geus kumpulkeun tuluy digemol, tuluy duru jeung gemolanana. Geus diduruk di gemolanana lamun aya daerah-daerah seperti di urang aya irigasi cai nu gede bae dituna Citarum tak dinyakeun ya lamun eueuh neangan Tegal neangan kebon nu jarang kasaba ku saha ku jelema tuluy ngagali seperti di Mekah mah dan neangan Citarum kemana baruna ya. Nah, geus kitu tuluy ngagali, geus ngagali duru, geus diduruk tuluy kumaha? Ruang. Ya. Intina lain ngahinakeun tapi karena naon? Ngajaga. Geus kitu lain, kieu lain. Andai kata geus teu beunang ditertibkeun, pinahkeun ka para. Ya, pinahkeun ka para. Item gate tempo ngakat imah jeung sagala aduh kamanakeun kebalinya seperti tadi diduruk. Itu adalah ngajaga kehormatan Al-Qur'anul Karim ya. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli ala habib